Put, mending mana teh jeung si bos? Oh, si bos lagi ke bulan madu meureun. Kemana bulan Maduna? Teu inget tuh ya. Sugan teh apal pang layar nama. Gitu. Tuh menit sudah sih we. Put. Jika nama sekarang di status jomblo orang nek pensiun, Mungkin. Mana masuk tara percaya. Tadi orang mepanggil jeung gadis berkerudung, berkacamata dan beraromakan masa depan. Teh, terus di mana? Eta atas di desa bade uras urus, tapi geuning tutup. Meureuh dinten Minggu atuh. Terus satu teh ku urang mah kada dinten anjing. Oh, mohon atuh hatur nuhun ya. Oh, mohon. Teh, kenapa? Kumaha? Kecimberen teh kenalan heula. Oh, mangga. Tepangkeun. Jo, Hah, Jo naon? jodohmu. Kemana ke awewe da? Kek. Asa akur euy. Ujung naon? Akur anu jeung hate. Teh saha? Hate urang tuh ya. Paling oge nih hate mana mah hutang lain awewe. Awewe wong. Akur jeung dicaritakeun ku maneh. Berkerudung, berkacamata, beraromakan masa depan. Ngarang mana mah meureun. Kieu wong. Motor manehna teh mogok ya. Terus ku urang teh nya. Kunaon neng? Teu kunaon abi mah A. Atut liren di dieu. Motor abi nu kunaon mah. Oh. Cik neng, cong cek. Mangga. Tas teh. Naon na A? Ieu mah bulan hungkul teh. Teu nuhun atuh nya A. Mangga teh. Teh. Kenalan heula tuh teh. Tepangkeun abi-abi Jo. Kana teh pasti jodohmu nya. Anjir, teu apalin. Ini kamu awet ya, ha? Nah, gening akurnya. Tapi orang pas ngali ikut jadi orang can sempet nanyakeun ngaranna. Tah, eta saha aranna nu panggih jeung maneh? Urang can sempet nanyakeun Put. Idunya. Tidak eta calon jeung urang we. Nu urang eta mah wong. Tengekeun Put, hiji rasa, dua nyawa, 3 kata, urangnya ka manehna Put. 4 kata urangnya ka manehna oge wong. 5 kata Put. 2 pokoknya 3, 4, 5, 6, 7, 5 kata orang Put.
Cikatu, Soro jam rumah, Laga Randeng, aku tetangga. Wah, tak apalin, Bot. Aku det ini mah wong. Geus teu jomblo kitu. Hampir. Bener tuh, Bot? Ya hampir. Wid, mantan dirinya dicanda ku batang sorangan. Pangbolan ning ku babaturan, sing ku pangeran ge mangga teh teuing, ikhlas. Anjir. Kasar Wid, si bos kapan kawin ini apal tuh? Geus pasti atuh eta mah. pasti kumawe. Sabab 88% lalaki lamun nempo anak batur pasti ingat anak sorangan. Tapi lamun nempo pamajikan batur, sok bawa pamajikan sorangan, bener teu? Teuing. Jadi itu kaget tadi mah ada si bos kawin IG, terus si bos mah buaya. Apa tuh suara buaya? Tuh, Ayo suara ucing, Meong. ayo suara ayam. ketok. Ayo suara buaya kemasok. Hanya kamu yang ada di hatiku sayang. Tah, suara buaya. Karek apa Surabaya pas gitu? Edan tuh, Bot. Bener Bot. Waduh. Si bos orang. Ganti teh muning. Nah, ulin di tengah jalan tuh. Tadi orang ditubur mobil. Mau cari tanah? Kayak wae lah cari tanah mah panjang. Oh iya, itu balik. Ayo nama mantur. Iya balik yuk. Bos. Hei. Wah, bos, karena sekene. Wah, lain karasa deui malah nyeri ieu. Papa mah ieu. Si rudal. Aduh. Duh, harunya teuy. Mah cari tanah bisa goler gitu di jalan. Jadi kieu, Bro. Urang teh kerong. Lepas si boy mau awewe, kurang teh lompat ke jalan. Pas jedak. Aduh. Mobil nabrak urang. Ingat tanah nomor ti dia. Gitu. Wow. Tapi dah yang teh, wow. Lu dibonceng teh. Paling pamajikan anyarna. Hah? Majikan anyarna maksudna kumaha? Kan si bos geus kawin deui. Lu benar. Aduh. Bekal. Lu kurang beuki gede we ka saya teh. Tapi ditalak teh. Ada proses kene beda bos. Hah? Proses kene. Berarti kan bubuh. Acan hari tak balik kau dengan urus unggul. Saya teh balik. Nya kalembur. Kamari ti poe katukangan. Berarti nyanya. Naon teu perlu nyawe. Urang harita ngimpi saya teh balik. Buat ieu kuda alam ke urang. Hayangna mah. Geus bos berharap teh nya mah. Jadi kumaha urang mah geus nyaah teuing. Iya bos. Hiji hal nu make teuing. Misalna nyaah teuing, bogoh teuing, atawa cinta teuing,
Tah kali itu nate nyeri teuing, galau teuing, tungtungna duka teuing. Tah, aku mah urang mah geus kapalan teuing. Ah, hesek geus kitu mah. Tah, cek maneh urang kudu kumaha? Teuing atuh.